urang teh mimiti ibadah teh maka zahir diaturlah ku fikih. Kemudian orang guari ibadah maka galbu diaturlah maka tariqah. Urang geus datang ka hakikat ibadah teh maka sir yakni ruh urang. Berbagai tahapan-tahapan dina urusan ruh didinyalah manzilah urang. Geus engke diangkat jadi wali rijalul ghaib, jadi nukoba, jadi nujaba, jadi urafa, jadi asaib, terus jadi naon gitu ngaranna, jadi autad. Kemudian naik deui jadi mukhtar, naik deui imam, naik deui jadi kutub. Itulah ibadah teh. Jadi urang kakarak tahap awal ge can anggeus nyaritakeun urusan fikih. Jangan beberes zahir urang timimiti cai, kemudian wuduna, kemudian salat, gerakan-gerakan jeung tempatna eta urang mah masih diutar-atur kene. Diatur urang mah di mana jang tempat salat urang nu ngeunaheun lantaran make fikih. Ditingali disingrai-singraikeun ku urang nu kadeuleu ku mata mah ieu mah kotor, ieu mah bersih, eta fikih. Ketika urang geus make ilmu thariqah lain deui babauan teh ya, lain urusan babauan geus babauan secara batin kaambeul ku urang. Musola ieu mah bau proposal. Musola ieu masjid ieu bau proposal geus lain aambeunana geus lain teu kaharti ku batur. Kunaon sih embung didinya salatna sia mah sia bae ulah nurutan mama. Emang kunaon mama mah atuh tilok salat. Aambeuna jeung dedengna geus lain. Geus aya ilham ti Gusti Allah colekan secara batin. Sok laksanakeun, sok ulah. Geus mulai didinya teh dahar ge dahar ketika nyana endek nginum seakan-akan cai ngomong ulah diinum ieu teh lantaran ieu hasil menang teu beres cai teu jadi begitu urang dahar aya eta mah hese lain bahasa ngomong lain naon lantaran teu moal kaharti ku batur jadi geus tepat jasa firasatul mukmin. Pirasa jelema mukmin leuwih seukeut tibatan pedang. Ayo mah irama mah lain. Serius ya. Bicara itu lebih tajam daripada pedang. Maka hati-hatilah. Eta bicara ieu lain. Perasaan. Mentek sing hade. Mangharepan jelema mukmin anu enggeus